Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu sareng ari anu kadua na eta inzalul mani kaluar mani ay khurujul mani tegesna kaluar mani bitasdidil ya ikalawan ditasdidan iya na wasumia sareng di kuping naon tah pipuhangen tengkeunana itu iya ay maniusahsin tegesna cai manina jalma nafsihi tegesna dirina itu sahos al khoriju anu kaluar itu mani minhu ti itu sahos awwala marotin dina kawitan balikan wa illam yujawi sanajan teu ngaliwat itu mani parja saebi kana parjina randa bal wasola balik tepi itu mani ilama kana perkara yajibu anu wajib naon gosluhu ngumbahna itu ma fil istinja'i dina istinja dina susuci amal bikru anapun ari parawan fala budak mangka eta henteu meunang henteu eta misti min barwijihi tina kaluarna itu mani ila dhahiri kana anggahota anu dhahir kama sapertikeun perkara anahu kana sanyana itu mani pihaki rojuli dina hakna lalaki eta labuda teu meunang teu eta misti min barwijihi tina kaluarna itu mani minal hasapat anil hasapati tina hasapa wal aslu sareng ari anu jadi dalilna fidzalika dina itu inzal eta khobaru muslim khobarna imam muslim. Innamal ma'u pastina ari wajibna adus eta minal ma'i tetep tina bijil cai mani wa khobaru sahihaini sareng khobarna Imam Bukhari Muslim an ummi salamata ti ummi salamah qolat ngadauh itu ummi salamah jaat datang saha ummu sulaimin ummu sulaim ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pakolat tuluy ngadauh itu ummu sulaim innallaha sa'nyana Gusti Allah eta la yastahi moal arek ninggalkeun Allah minal haqqi tina hak hal alal mar'ati naha eta tetep misti ka awewe min guslin ari adus idahia di mana-mana bijil mani itu mar'ah ihtalamat tegesna bijil mani itu mar'ah kola ngadauh Kangjeng Nabi naam leres ida roat di mana-mana ningali itu mar'ah al ma'a kana cai mani amal hunsa anapun ari wanu al muskilu anu hese ngabedakeun sifatna itu hunsa ida khoroja di mana-mana keluar naon al maniyu cai mani min ahadi parjaihi tina salah sahiji parji duana itu hunsa pala gusla mangka henteu wajib adus eta maujud alaihi ka itu hunsa lihtimalin karena narima pantes aya kuna kana ayana itu ahadu parjaihi eta zaidan anu jadi panambah ma'an fitahil asli sarta narima kabukana parji anu asal pa in amna mangka lamun bijil mani itu hunsa min huma tina itu parjayan aw min ahadihima atawa tina salah sahijina itu parajayan wahadho sareng head itu hunsa minal akhori tina parji anu sejen wajaba mangka wajib alaihi ka itu hunsa naon al guslu adus wala farqo sareng teu aya bedana eta maujud bi wujubil gusli dina wajibna adus bi khurujil mani kusabab kaluar mani baina ayah ruja antara keluar itu mani min torqihi tina jalana itu mani al mu'tadi anu biasa itu torik wa ilam yakun sanajan teu kabuktosan itu mani eta mustahkaman anu kuat aw min goirihi atawa keluar tina salianti itu torik ida kana di mana-mana kabuktosan itu mani eta mustahkaman anu kuat ma'an sidadil asli sarta katutupanana parji anu asal wa khoroja sareng kaluar itu mani min tahta sulbi tina hanapeun iga wekasan pasulbu mangka ari iga huna di dieu eta kalma idati tetep sapertikeun lambung pipas lil hadasi dina pasal mertelakeun hadas payu paroku tuluy dibedakeun baenan sidadil aridi
antara payu paroku tuluy dibedakeun naon bayanan sidadil ari di antara katutupanana anu anyar wal khalqi sareng anu bangsa asal kajadianana kama sapertikeun perkara paroko ngabedakeun kana itu ma huna dina ieu paslul hadas kama paslun hadas kama sapertikeun perkara sawaba ngabenerkeun Imam Nawawi hu kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' wasulbu sareng ari iga wekasan eta innama yu'tabaru pastina diibaratkeun itu sulbu lirojuli pikeun lalaki kama sapertikeun perkara kola ngadauh Imam Bugawi hu kana itu ma fil muhimmati dina kitab muhimmat amal mar'atu anapon arimani na awewe pama mangka eta perkara bayana turo biha bayana taro ibiha tetep itu ma anu tetep itu ma antara tulang dada na itu mar'ah wasulbu sareng ari iga eta idomu dohri tulang tongong kulluhu tegesna kullihi tegesna sakabehna itu dohri wattaro ibu sareng ari tulang dada eta idomu sodri tulang dada kola ngadauh Gusti Allah Ta'ala yakhruju kaluar itu maun mimbayani sulbi di antara tulang tongong wattaro ibi sareng tulang iga aesol birrojuli tegesna tulang tongong nalalaki wattaro ibil mar'ati sareng tulang dada na awewe fa in khoroja mangkalamun kaluar itu mani goero mustahkami bari teu kuat min goere mu'tadin tina salianti jalan anu biasa ka anu khoroja sapertikeun lamun kaluar itu mani limarodin karena gering pala yajibu mangka teu wajib naon al ghuslu adus bihi sabab itu hurujul mani bila khilafin kalawan teu aya ikhtilaf kama sapertikeun perkara kola ngadauh Imam Nawawi hukana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' anil ashabi nampiti santrina Imam Nawawi wala yajibu sareng teu wajib itu guslu bi khuruji mani goerihi ku sabab kaluar cai mani salianti itu jalma minhu itu jalma wala bi khuruji manihi sareng teu wajib adusku kaluar cai manina itu jalma minhu itu jalma ba'das tidkholihi dina sabada ngasubkeunana itu mani wayu ropu sareng dikanyahukeun non almaniu cai mani bitada pukihi ku sabab ngagecrotna itu cai mani bi ayah ruja ku secara keluar itu mani bidafaatin kalawan balikan kola ngadauh Gusti Allah Ta'ala min ma'in tina cai mani dafikin anu ngagejrot wasumia sareng dingaranan itu mani manian ku ngaran cai mani li anahu karena sanyana itu mani eta yumna dikocorkeun itu mani ai yusobu tegasna dikocorkeun itu mani ai ladatin atawa ngeunah bihurujihi ku kaluarna itu mani ma'a futuri dakari sarta ngulapes nadakar wan kisari sahwati sareng pecahna sahwat akibahu dina sabadana itu huruj wa ilam yatadafak sanajan teu ngagecrot itu mani likilatihi karena saeutikna itu mani au khoroja atau keluar itu mani ala launi dami netepan kana rupa getih au rihi ajini hintotin atawa ambe adonan gandum au nahwiha atawa bangsana itu hinto au rihi tolin atawa ambe mayang korma rotban halna anu baseuh au rihi bayadi tu jajin atawa ambe bobodas endog hayam au nahwihi atau bangsana itu dujaj japan halna anu garing wa ilam yaltada sanajan henteu ngeunah ieu jalma bihi ku itu hurujihi walam yatadafak
sareng henteu ngagejrot itu mani likilatihi karena saeutikna itu mani ka anu khoroja sapertikeun lamun kaluar naon baki mani hisa sesana cai manina itu jalma ba'da guslihi dina sabada adusna ieu jalma amma ida khoroja anapun di mana-mana kaluar min kubulil mar'ati tina kubulna istri naon maniu jimaiha cai mani jimana itu mar'ah ba'da gusliha dina sabada adusna itu mar'ah palatu id mangka teu ngabalikan deui itu mar'ah al gusla kana adus illa in kodot angin lamun nyumponan itu mar'ah sahwata kana sahwatna itu mar'ah pa ilam yakun mangka lamun teu kabuktosan laha eta tetep ka itu mar'ah naon sahwatun sahwat kasogirotin sapertikeun budak awewe au kanat atawa kabuktosan itu sahwat walam tukdo sareng teu dicumponan itu sahwat kana imatin sapertikeun awewe anu sare la iadata mangka teu wajib ngabalikan deui adus alaiha anu misti ka itu mar'ah pain kila mangka lamun dicaritakeun naon ida kodot di mana-mana nyumponan itu mar'ah sahwataha kana sahwatna itu mar'ah lam tatayakon mangka henteu ngayakinkeun itu mar'ah huruja maniha kana kaluar manina itu mar'ah wa yakinu toharoti sareng ari yakinna suci eta layar fa'un teu ngilangkeun itu yakin bidonil hadasi ku nyangkana hadas id hadasuha karena ari hadasna itu mar'ah wa sareng ari itu hadas eta khuruju maniha kaluar cai manina itu mar'ah eta gueru mutayakonin anu henteu diyakinkeun wa qada'u sahwatiha sareng ari nyumponan kana sahwatna itu mar'ah eta la yastad'i henteu ngajak-ngajak itu qada khuruja syai'in kana kaluarna hiji perkara min maniha anu tetep tina manina itu mar'ah kama sapertikeun perkara kola ngadauh itu sohib hukana itu ma pitau sihi dina kitab atau sih ujiba dijawab itu kaul bi anna qada asahwatiha kana sanyana nyumponan sahwatna itu mar'ah eta munazzalun nempat manzilatan naumiha dina patempatan sare na itu mar'ah pi khuruji hadasi dina kaluarna hadas panazalu tuluy nempatkeun ulama-ulama al madinata kana tempat sangkaan manjilata ma'inatin dina patempatan yakin wa khroja wallahu alam bisawab.